medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan, dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura, 101,5 FM, Radio Dahlia. Dina jejer carios. Si Konceleng. Wilujeng ngadangukeun. Warga Dahlia, Kibulong, kamari teh nuju tarung sareng si Konceleng. Urang lajengkeun si Konceleng lawang saketeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia di papanas ku birawa si Banteng Karoban. Kibulong beki nekat dirina. Geus teu loba deui tinimbangan harita ngawangun sikep dina jurus pamungkasna. Serog, gurila, traktak, rakatak, dog bengkok Kibulong ngageter. Urat-urat leungeuna oge raranteng. Nandakeun Kibulong nguseurkeun tanaga lapisan sapinuhna. Ta bedog bengkokna dina waktu harita. Tapi si Konceleng oge geus bisa ngukur. Yen pikeun ngimbangan jurus pamungkas Kibulong teu kudu ngagunakeun ilmu pamungkas panca braja tunggaling alam. Sabab upama ngagunakeun eta ilmu pamungkas geus tangtu pihak lawan moal mampuh pikeun ngimbanganana. Kibulong harita ngagerode handaruan, maju narajang pikeun anu kasakitu kalina metakeun bedog bengkokna. Samaran bedog bengkok dina leungeun Kibulong lil upama kikitiran jeung jadi sababaraha hiji. Saking ku cepet-cepetna gerakan anu dilakukeun Kibulong dina waktu harita. Tapi kacepetan gerak si Konceleng memang susah pikeun diudagna ku panarajang Kibulong. Antukna Kibulong kalah ka ngarasa leuseuh tanagana. Dina kaayaan panarajangna geus ngenoran si Konceleng anu males narajang harita. Antukna runtuyan panarajang si Konceleng geus teu bisa diponah deui keuneu kana anggota badan lawan. Plah deus bedog bengkok leupas tina cekelan Kibulong. Beunang ku tenggelan kepang si Konceleng. Duak jeblot jeblot duak. Bangkil cengkang gebut geus teu bisa ditawar deui. Kibulong harita ngabengkang maring lemah tanpa daya. Birawa si Banteng Karoban keprok teu beda ti budak leutik ningali si Konceleng aya di pihak anu unggul. Ngayo ngamun geus babengkang gitu ngarek ngubang aya nanya Bulong. Pokona mamual bisa menang lawan-lawan Kang Konceleng mah ngecek nguing oge neon. Mending gene balik Bulong. Pokona mah geus ngeleh mah ripuh.
Ki Bulong bener-bener nyeri hate jeung nyeri awak tantuna oge. Tapi kituna teh jadi sadar kana kaayaan yen si Konceleng memang lain tandingan manehna. Dua murid Ki Bulong guru-guru datang nyampeurkeun terus ngahudangkeun jeung ngagondeng anu jadi guruna. Hebat. Dewek bener-bener kudu ngaku secara jujur. Si Konceleng yangking ajen pangarati anu leuwih punjul badan dewek. Ya mau orang tinggal ke dia tempat. Tapi apan buah sunyaluri teh kudu kapimilih ku urang Ki Guru. Cek muridna Ki Bulong kurang panuju sigana teh keputusan anu jadi guruna. Pokoknya mah lamun orang tetap di dieu dina kaayaan seperti kieu. Uji Birawa bisa baik maehan orang tiluan euy. Matak leuwih aja ieu mah urang balik we. Masalah buah nyaluri mah anu bae diganti ku buah gedong ge lah. Bisa berenang lah dasar wak gitu meren. Aduh, ya ari kitu mah kuring mah nurutkeun bae kumaha Ki Guru. Birawa si Banteng Karoban kadenge harita nyarita deui. Ngayo ngarek kumaha ngayeuna Ki Bulong. Moga nama munding kene balik kayeuna magi. Ngeuweung aradina lila-lila ngaya di dieu ngoge ngaheurinan. Ngamun ngeun teu balik bisina nguing ngamekan deui Ki Bulong yo. Si Konceleng leumpang nyampeurkeun Ki Bulong anu digondeng ku dua muridna. Dina sikepna anu tenang turun teu nganggap musuh ka Ki Bulong, si Konceleng harita terus nyarita. Hampura Ki. Kuring teu boga niat pikeun nyilakakeun atawa Ki Bulong nyandang wiwirang. Ngan kuring memang ngabela diri. Sabab lamun teu kitu tangtu kuring anu bakal cilaka ku pakarang andalan Ki Bulong. Oge sakali deui kuring neda dihampura ieu dulur kuring Birawa si Banteng Karoban. Upama dina sikap jeung tindakanana nyinggung perasaan Ki Bulong. Ki Bulong sanajan bari jeung masih keneh sumengir nahan ka nyeri. Harita terus nyarita ka si Konceleng. Aku ngaku secara jujur. Anjeunnya memang hebat Konceleng. Malah kurang rasa bagja. Sabab berubuh ku jalma anu memang punjul ilmuna. Pantas upama jadi caritaan jalma loba. Sabalikna kula oge hampura bisi aya kasalahan. Ki Bulong harita ngareret ka dua muridna terus nyarita deui. Ayo urang tinggalkeun ieu patempatan. Da kudu diteruskeun maksud urang. Ayo. Konceleng, ulah pamit. Jalma saperti anjeun anu memang kudu bisa menangkeun buah sunyaluri. Geus kitu mah harita Ki Bulong bari jeung jumarijeg sarta digondeng ku dua muridna terus indit ninggalkeun eta patempatan. Birawa si Banteng Karoban datang nyampeurkeun seuri ka si Konceleng terus nyarita. Wah, ngurang menang Kang. Moga namang anu jenglas ngeus ngurangan jalma anu ngayang kana buah sunyaluri. Moga namang anu sejen ngogeng mudu diusir Kang. Ya bab ngupama ngendeg gitu Kang. Buah sunyaluri moal benang ku ngurang moga namang gitu we Kang jekuing mah. Si Konceleng narik napas panjang ningali ka lebah Birawa si Banteng Karoban terus nyarita. Akang teu panuju ieu kana tindakan anu dilakukeun ku Birawa. Jeung kunaon teu ngomong heula ka Akang. Coba lamun Akang teu datang, Birawa jadi korban tuh bedogna Ki Bulong tadi teh kitu meureun. Memang bener Kang. Mokona uing dengekeun ngomongan ngembah kapuk. Ngamun loba jalma nganu reka pasir kamuningna jadi moal bisa beunang eta buah sunyah lurihna.
moga manguing hayang hasil Kang karunya Kacewati moga mudu bisa benang ku urang buah sunyalurina Kang. Nya tapi tindakan bari jeung ngusir saperti kitu apan ngadatangkeun kaributan teh. Nabina ngamun nguing anda gitu ngapanan penting isukan ngamun narai kaluhur muncak pasir kamuning ngurang ngeuweuh ngaredina Kang nganyabab ngecek kembah kapuk naong oge ngeta buah sunyaluri teh moal katingali ku nguranganana jadi ngeuker naon ngurang datang jauh-jauh ka dieu-na kitu mongkona mah Kang mongkona mah ngamun nyaahna Kacewati nya mudu bisa hasil Kang. Ngamun ngendo hasil ngengke budak ngakana-kana kakang-kakangna bisi ngacaing ke budakanana. Hayang seuri aya si Konceleng ngadenge caritaan Birawa si Banteng Karoban harita. Tapi kituna teh memang bisa dimaklum ku si Konceleng. Naon rupa tindakan anu dilakukan ku Birawa si Banteng Karoban lantaran rasa hormat jeung kanyaah ka dirina jeung pamajikanana nyata Laraswati. Si Konceleng teu lila kadenge kedah deilisan. Akang memang bisa ngarti jeung ngamaklum Birawa. Ngan tetep tindakan anu geus dilakukeun teh pikeun akang mah teu panuju. Sabab datangna urang ka dieu teh lain rek neangan musuh. Tapi Birawa geus jelas nyieun kaributan. Eta anu teu matak panuju pikeun diri akang Birawa. Wah, Kang Konceleng mah jadi ngambekan Kang Nguing euy. Padahal nguing gitu teh lantaran nyaah Kacewati Kang. Mogona mah Kang Konceleng ulah ngambek. Ngamun ngeuntek kitu ngecek embah kapukanan oge. Ngapanan ngamun loba jal mah nganu naek ngeta moal katingali buah sunyalurihna teh Kang. Nyoba ngarek neon ngurang ka dieu atuh Kang. Si Konceleng ngahuleng. Memang bener naon anu diomongkeun ku Birawa si Banteng Karoban. Tapi pikeun si Konceleng memang teu panuju ku tindakan Birawa si Banteng Karoban anu saolah-olah nyieun gara-gara jeung kaributan. Birawa cicing teu wanian ngomong. Dina lamaran kahirupanana iwal ti jalma anu ngaran si Konceleng anu dipihormat jeung dipikasieun ku dirina. Kadenge si Konceleng harita nyarita deui. Jadi sakali deui akang amanat. Ulah sakali-kali deui ngalakukeun tindakan anu henteu matak panuju pikeun diri akang. Upama tetep rek mawa karep sorangan, nya leuwih hade ulah ngaku dulur ka akang. Kumaha? Arti? Arti Kang. Pokona mah Kang Konceleng ulah ngambekan Kang Nguing Kang. Pokona mah Kang Konceleng mudu mercaya uing moal sakali-kali deui Kang. Pokona mah ngarek nurut kana ngomongan Kang Konceleng pokona mah. Tah syukur ari kitu mah. Ayo atuh urang balik we ayeuna mah ka tempat urang anu tadi. Kon be soal buah sunyaluri mah kumaha milik urang. Sanajan cek embah kapuk kitu kateranganana. Tapi eueuh salahna upama dibuktikeun ku urang. Ya pokona mah nguing ngarek nuturkeun arek nurutkeun ka Kang Konceleng. Pokona mah moal ngarek mawa karep sorangan ngayeuna mah Kang. Ngasal Kang Konceleng ulah ngambek Kang Nguing Kang. Pokona mah mudu ngahampura Nguing Kang. Geus kitu mah si Konceleng jeung Birawa si Banteng Karoban baralik deui ka tempatna anu tadi.
Margi Dahlia caturkeun peuting eta di lemur Mekarjati. Sanajan wanci geus peuting, Arumsari jeung Ambuna Wangsih masih keneh tacan salare. Bejati Komar anu milu marengan prawira geus cukup jelas. Yen prawira teh dirubuhkeun ku wanoja ngaran Umayi anu saterusna dibawa ku si Bujang Sancang duka teuing ka mana. Kadenge harita Arumsari anu cumarita sorana dumareuda lantaran rasa kasedih hatena. Kumaha bae atuh nasibna Kang Prawira teh Ambu. Tetela bet dibawa ku si Bujang Sancang geuningan. Abdi salempang Ambu. Ambuna Wangsih neuteup antep ka Arumsari. Teutepan anu dibarengan ku hate anu ngalimba. Tadila Ambuna Wangsih terus nyarita lalaunan. Ugu Ambu oge sarua ieu teh Nyai. Nya da sahanu teu melang jeung salempang atuh ku kaayaan salaki hidap anu dibawa ku batur. Tur jelas eta jalma teh apana nurutkeun Jang Komar oge. Sikap jeung caritaanna sarta tindakanna ngangap musuh ka Jang Koncleng jeung salaki hidap. Arumsari neuteup ka hareup siga anu melong ka tempat kosong. Teutepan anu ngagambarkeun kasedih jeung kaambek. Malah bet boga tekad dina hatena pikeun neangan si Bujang Sancang geusan nulungan anu jadi salakina. Ku emutan abdi leuwih hade ayeuna nyusul milarian Kang Prawira Ambu. Taya hartina abdi bisa ilmu bela diri upama teu bisa nulungan anu jadi salaki. Sabab jelas ari nurutkeun katerangan Kang Komar mah anu ngintip kana obrolan Umayi jeung si Bujang Sancang. Kang Prawira terek dijadikeun tawanan pikeun jaminan sangkan Kang Koncleng datang. Matak aya kasempetan pikeun diri abdi nulungan Kang Prawira. Arumsari negerakeun eusi hatena nu boga karep hayang indit neangan jeung nulungan anu jadi salakina. Ambuna Wangsih katingali ngahulang neuteup antep ka Arumsari bari terus nyarita deui. Iya, deui ku hanyakalna teh Ambu mah. Nya Jang Koncleng bet masih keneh acan datang mulang ka pilemuran geuningan. Da lamun aya Jang Koncleng mah aya geusan pakumaha-kumaha meureunnan moal bingung teuing saperti ayeuna. Dumawi teu aya deui cara ayeuna mah kajabati abdi anu kedah gerak ngalakukeun tindakan Ambu. Kewajiban anu jadi pamajikan ngabela sareng nulungan anu jadi salaki. Ku Ambu bisa kaharti jeung kama lu maksud caritaan hidup teh Nyai. Tapi Nyai kudu inget rugawa incu Ambu moal disusuan. Apaan sakitu rampusna geuningan ari geus nyusu teh. Nah rek tega kitu ninggalkeun anu jadi anak. Sedangkan apaan hidup oge ngarti Ambu pamohalan bisa nyusuan oroh. Eta anu kudu dipikirkeun ku diri hidup mah Nyai. Sedangkan apaan Nyai teh acan nyaho di mana tempat si Bujang Sancang. Aya di mana ayeuna Prawira salaki hidup. Terus terang Ambu henteu panuju upama diri Nyai rek ngalakukeun tindakan saperti kitu. Sarua be jeung teu nyaah kanu jadi anak atuh eta mah meureunnan ngantepkeun rugawa moal disusuan. Arumsari ngahulang ngarahuh jero hatena. Memang bener naon anu dilisankeun ku Ambuna Wangsih. Upama Arumsari nepikeun ka indit nganu harti ninggalkeun rugawa anu jadi anakna. Janten kedah kumaha atuh Ambu. Naon anu kedah dilakukeun ku urang. Abdi beuteut tega upami kedah ngantepkeun Kang Prawira mah Ambu. Kumaha atuh nya pipatageunana ieu teh. Ya ari ceuk Ambu mah sabar heula Nyai. Isukan urang tepungan Laraswati sarta ajakan Badami ngeunaan ayana ieu kajadian. Sugan be atuh isukan mah Jang Koncleng geus aya di imah. Nya geus balik deui da ku perasaan Ambu mah moal nepikeun ka ngantep.
Tangtu jang koncleng bakal nulungan salaki Nyai. Arum Sari ngeluk tungkul. Teu bisa bahak kana saran ti Ambu Nawangsih. Memang taya pilihan sejen pikeun dirina. Da upama tea mah maksakeun maneh indit pikeun neangan jeung nulungan salakina, geus tangtu ninggalkeun orok anu keur meujeuhna rampus nyusu. Hiji hal anu pamohalan bisa dilakukeun jeung tega ngalakukeunana pikeun Arum Sari. Arum Sari sumambat jero hatena, nyambat anu jadi salakina dihadapkeun aya dina kasalametan, ulah nepikeun ka meunang atawa ngaranapan cilaka sokomo upama ditandasa. Kang Prawira, aku naon atuh cocoba teh bet aya wae Kang. Teker tenang kahirupan urang teh geus joldi bae cobaan saperti kieu. Nun Gusti anu agung, moga tang kayungan Kang Prawira salaki abdi tebihkeun tina bahaya. Lintang kasalira abdi nyamun tang tulung Gusti. Kitu sasambatna Arum Sari dina waktu harita. Ambu Nawangsih kadenge harita nyarita deui. Ari cek ambu mah tenangkeun heula pikiran Nyai ayeuna mah. Urang ngadoa we ka anu Maha Kawasa, sangkan salaki Nyai aya dina kasalametan. Bari isukan urang badami jeung Laraswati katut jang koncleng. Da memang jeung saha deui atuh urang paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan upama lain jeung kulawargana jang koncleng. Kitu cek ambu mah Nyai. Arum Sari unggeuk lalaunan bangun anu leuleus. Kitu be panginten ambu. Mudah-mudahan be Kang Konseling dinten enjing mah tos aya. Bet aya bae atuh cocoba teh. Tetiasa tenang. Henteu itu. Ieu. Bet langsa abi mah ambu. Sing sabar jeung tawakal Nyai. Mungguh kahirupan di alam pawenangan mah teu bisa salawasna aya dina kabagjaan. Kawas nu teu apal bae kajadian dina waktu katukang. Apan kurang-kurang nama matak penggasarepan. Tapi cek jang Konseleng oge ari urang napak dina jalan anu lempeng mah piraku make kudu jeung cilaka. Rada kaubaran hate Arum Sari harita. Malah kakarak rada bisa tenang hatena jeung bisa sare dina peuting eta. Sedangkan peuting harita di tempat sejen, Prawira masih kene tacan sadar tina kapaehanana, malah henteu diborogod. Dina waktu harita da puguh, Umayi geus boga kayakinan. Dina sadarna oge, Prawira geus moal bisa gerak deui, bakal leuleus selir upama anu lumpuh. Lantaran racun tina paku leutik tea geus ngarasuk kana sakujur awakna. Waktos nawargi geningan sekarang ostos mepet tabuh opat kada dituna deui serial si Konseleng dinten ieu mohon aduh hapunten anu kasuhun insyaallah enjing urang lajengkeun deui kumaha salajengna nasib Prawira oge anu sanes-sanesna dina serial si Konseleng atuh dinten ieu sim kuring anu mancan tugas Punten Mary undur pamit atur nuhun kana sade perhatosan hapunten samudaya kelepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung gugu goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konseleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.